Ciko, Non maneh. itu orang geus ti kana hayam. Hayam orang Sianto leungit. Di mana ya ayam? Oh, di ditu. Emang siapa boga ayam? Hayam orang kan menang meuli. Kamari jeung si Ma aing meuli nagenan di ngaranan ku aing Sianto. Aing teh neueuh hayam-hayam macam nakal. Lah, ulah teu da apal aing Mang Ciko nu hayangan hayam eta teh panek diadukeun isukan jeung Sianti. Teu nyaho aing demi Allah. Waduh, Heuh, ya beuleuh jeung aing teangan. aing teu percaya bebeugetan Mang Ciko mah pasti nu nyokot eta hayam urang nu Sianto. Da aing teu resep kana Ya, hayam teh. Mang Ciko eta teh kamumet ma aing hayam teh nu Sianto teh. Heuh, teu resep aing kana hayam. Teresep waduh teuing da mahal aing payuna ge eta mah hayam Sianto meunang bubur beas. Lamun dagingna aing resep. Heuh, paneta ge dihakana mah dagingna atuh eta mah ngaranna Sianto teh. Teu da teu apal sia boga hayam atuh boga mah ku aing urang. Lain apal aing Mang Ciko mah aing teu yakin Mang Ciko ge sok resep ngadu hayam. Cina si hayam kumaha jeung aing kudu gawe di dieu. Aing mah pokona mah teu hayang apal kudu digantian eta hayam urang nu ngaranna Sianto mung diganti aing mah. Aing teh neueuh beungeut hayam-hayamna acan. Waduh, kamari aya ngaliwat ka deket kandang hayam cenah tuh cek budak cek si Ujang. Teu resep da aing sok macok hayam mah kana. Lain masalah teresepna Mang Ciko hayang eta pasti dijual eta hayam urang. Lain aing. Mahal hayam Sianto teh. Saya Sianto kumaha ngaranna tangan usaha. Heueuh ngaran hayam urang teh Sianto meunang ngaranan eta teh jeung emak urang basa eta meuli nageuna aing ti jauh. Maksudnya jeung naon jeung diadukeun teh kumaha? Heueuh rek diadukeun Sianto teh. Memang boga salah gitu Sianto na. Sianto mah teu boga salah eta mah ku aing ngaranna Sianto. Nah, itu diadu-adukeun sia mah dosa. Jih, nahakeun bae kumaha urang. Kan eta Mang Ciko nyokot eta mawa hayam urang eta mah Sianto. Aing mah hanteu si demi Allah. Waduh. Aing nyebutna ge. Aing pokona teh hayang apa urang mun balik ka mah pas dicarekan ku si emak. Hayam mah teu boga dosa. Yo si emak basa eta we dengan sangogena tak keukeus si hayam moal didahar cenah. Teh keur aing ngomong. Besok naon? Hayam mah teu boga dosa tong diadu-adukeun sia doraka tah. Buku hayam mah teu boga dosa, matakna ku si emak eta mah moal dijual, moal diperjualbeuleikeun, moal dipencit, moal nanaon sakumaha we dengan kajonagenan kajenting ngadahar naon, kajenting ngadahar angin daripada kudu ngadahar mencit Sianto. Oh, heueuh. Palingan depresi kamari Sianto sia. Tuh cek urangnya kalau kamu putar balikan fakta aing Mang Ciko mah dog hayam aing Sianto. Hanteu ngan aing teh ngaliwat memang. Embuk aing mah teu bisa digantian ku duit eta hayam Sianto mah. Hayam teh ngeluk siga depresi geuningan. Oh berarti kan nempo hayam urang. Heuh neueuh. Dipaling aing mah Sianto dipaling. Hayam aing Sianto dipaling ku Mang Ciko. Gantian. Nah gantian naon apa mana hayamna teh nya teu boga hayam teh. Tuh atuh dari hayam mah geus leungit ayeuna mah geus dijual ku Mang Cikona. Yo Sianto teh eta teh mahal hayamna Mang Ciko. Urang meulina ge ti luar negeri ti Jepang. Sia mah lieur ngomong we hayam. Jih, kumaha urang teh digantian moal eta hayam urang Sianto. Itu nyolong sih. Eta hayam Sianto nu urang digantian moal. Moal aing teh Ku hayam. aing bejakeun sia ka si emak. Hayam urang Sianto colong ku Mang Ciko. Hah, ngomong teh geus kaos korecer sia mah aing teh diajak ngomong. Mak, Naon Ujang? hayam urang leungit, Mak. Aduh, Sianto. Tuh mah ge apal eta hayam menang meuli ti Jepang ayeuna leungit. Anak usahanya Jang beli paling. Tah urang tadi geus nyampurkeun Mang Ciko gelagat nama eta nu mandok Sianto teh. Kumaha cek si Cikona? Cek si Cikonana teh hayu we cenah menya cenah hayam kurang colong cenah. Hayu we kitu. Iya Ujang, mana eta diadukeun lain. Apaan heueuy diadukeun eta jeung si Yanti. Aing malah bar teuing atuh Ujang kumaha? Cigana Mang Ciko bogaeun eta hayam si Yanti. Oh, cigana. Matak nu jago nu urang Sianto dipaling. Dipaling bener. Manda moal ngaku moal bet aya maling nu ngaku atuh mah. Jadi kan kumaha tah? Heeh, urang ge bingung eta geus eueuh bukti Siantona geus eueuh, Mak. Tuh aing mah Ujang, anak teh kumaha teu dipencit. Emak do dipencit sagala Daripada rupa. ku batur sok eta dipaling. Di mana ayeuna Cikona Jang? Nya si Cikona mah di ditu atuh mah tuh. Keur ngurus balong tapi saat eta mah alibi juga nama Mak. Yang cang hamperkeun ka ditu Cikona. Nah, aing ku emak wae aing mah geus rudet pas sajeng cai eta mah da moal ngaku nepi ka irawa ge mah aya bukti mah. Kan eta kumaha hayam Sianto isukan teh diadukeun jeung hayam si Bikang Sianti. Heuh nak usaha atuh nu maling mah Jang, hayam Ih, Sianto teh. kecurigaan urang mah eta Mang Ciko nu malinganna teh jigana Mang Ciko teh bogaeun hayam Bikang Sianti. Sianti. Heeh ngan manehna moal ngaku pan apal eta mah hayam ti Jepang mah Sianto mah. Heeh bener. Apaan mah ge apal tadina mah rek Markoto ngaranna tengan ku urang dijadikeun Yanto datangna ka Indonesia. Lamun cicingna di Jepang mah ku urang dicangaranana Markoto. Iya naik kumaha?
nya ke samperkeun kumaha. Heuh juga mah sampeurkeun pokona mah aing mah teu hayang apal eta Sianto kudu kapanggih. Aing ek neangan ka nu sejen emak ka Mang Ciko balik deui tanyakeun eta Sianto ka mana gitu. Budak mana pikeun ka ceurik moal madang salilana eta Sianto teu kapanggih. Oh tuh di ditu teu deket balong lele balongna saat sampeurkeun jung. Mama ngomong wae ngan ngacacang aing nyamperkeun hanteu. Aing mah aduh aing Sianto Yanto. Aing karunya ya Sianti jadi sebatang kara. Ku aing tanganna lah Sianto. Nika, Ayo naon mak? di kamana kan hayang si Ujang, Sianto, Naon? Sianto. Di kamari anak jeung induna ayeuna nanyakeun Sianto. Aing kurang paham naon maksudna teh. Hayang si Ujang dicopot ku Ciko, Sianto. Eta teh dikamut pisan ku majeng ku si Ujang teh Jang. Beli nugget di Jepang. Lain kayak hayam naon atuh ieu teh ara teu ngarti gini di kamari nanyakeun teh. Hayang Sianto. Bangun nu maksa kemari genan tah budak naon tah eta teh budak mah meureunna nyebutkeun maling ku urang teh nah hayam Sianto. Di Sianto nu mana? dipaling ku Ciko, Sianto ek diadukeun jeung Sianti. Teu ngarti kala-kala lieur teh. Ieu nanyakeun Sianto, Sianti maksudna kumaha? Akan Ciko jika boga meureun hayang Sianti. Eta teh si Ujang teh diadukeun, Sianto teh jeung Sianti. Ditunangan di mana? Jadi kandangna aya nu nyokot. Ih, betul nyaho teuing mah. Anjing utama ku Ciko. Teu nyaho tanyakeun ka batur ka tetangga sabeula sugan apaleun, da urang mah teu apal, da urang ti kamari di dieu. Ah mama teh hayang nyaho pokona masih Sianto kadiekeun hayang emak jeung si Ujang. Wah, harap res ieu mah naranyakeun Sianto, Sianti sagala ing kapal ieu. Teh harap teh bola gantian. Mak, Mangakeun sing kudu aya Sianto, hayang Sianto. atuh mama ari tuai heula. Ka mana? Ka sesepuh di cabaan. Nah ditambahan da urang mah teu gelo. Ya lama. Ya kumaha? Urang rada lieur aing teh ieu teh di kamari ku budak emak jeung kumaha aya lieur mah. Kumaha maksudna? Maksudna hayam teh kumaha hayam teh apa ngaran Sianto atau si Yanti urang rada lieur teu ngarti teh. Hayam si Ujang teh ngaranna Sianto, menang meuli ti Jepang. Ek Terus? diadukeun jeung hayam Sianti. Heeh, terus kumaha hayamna kitu ayeuna? Leungit hayam si Ujang teh, nu ngaranan Sianto teh. Nah kunaon atuh ka urang neangan hayamna ka urang da mana teh apa? Nyebutan cenah dicepat ku Ciko. Ah buah edan eta mah budakna nage, budak mah edan geus Teu bawa itu ka apa? Pokona mah kita si Ujang. Ujang panganyakeun ka Ciko. Cuma etangan atuh hayam atuh kana hayam teh. Bukan aya hayaman gitu eueuh da urang teh sapenah hayam mah. Teu itu apa? Pokona mah panganyakeun cenah ka Ciko. Bisa mah kieu wae mah, emak jeung si Ujang ka dieu jang bak ka Pak Ustad. Ya kan sudah ngolanya. Wararas ieu kabeh ya jama ya. Kunaon cara lo sugan ya mah teh. Wararas kitu nanyakeun Sianto si Yanti kitu nya aing lieur. Aing terus sapenah hayam. Teteh. Iya. Kebangetan kieu ya nu sok nyolong teh. Teteh sok geuleuh kana hayam. Ayeuna hayam urang leungit. Jigana hayam urang Sianto dicolong ku teteh. Atau dijualnya. Ngemut. Ngemot. Eta hayam urang Sianto dikamanakeun? Buka tuh terang ih. Waduh sia. Sempek. Waduh. Masalahna si teteh pang teresepeuna kana hayam mah jijik kana hayam teh urang ngingu hayam pada podolna sok ka ditu ka dieu nya. Stres sugan. Pasti dipiceun hayam urangnya. Kalau masak Dijual apa hayam yang urangnya. nonton? Eta hayam urang Sianto ti Jepang teteh. Mun apalan si Sabon. Ma eta leungit ku si teteh dijualnya. Urang we teu wani ngajual teteh eta ti Jepang dibawakeun ka dieu. Bodoh. Masa bodoh. Eta hayam urang Sianto leungit di kandang. Terang. Gembok lagi saopat-opat anu apal kuncina ku si teteh. Pasti dibawa eta tina handapeun bantal nu urangnya. Dibawa eta Sianto nya. Yanto. Heueuh hayam urang teh Sianto ku si emak geus dingaranan hayam urang Sianto. Ek diadukeun ke jeung Sianti. Nah, Yanto, Yanti. Ih, teteh nyokot hayam urang, dikamanakeun hayam urang. Eta Sianto. Aing teteh eta capek-capek di Jepang eta. Ye naik kapal aing di Jepang teh naik kapal eta jeung Sianto ek digedean di dieu. Ye Sianto teh ek diadukeun jeung Sianti ame ngaran anakna teh kita teh Yanto jeung Yanti. Eta teh Sianto di Jepang ngaranna teh si Markoto di dieu di ka Indonesiakeun di Jepang si Markoto di Indonesia kurang di yang ngaranan Yanto. Teteh. Eta hayam urang ka Sianto dikamanakeun? Tengkles ih. Cuk urang ge lieur. Awas we mun kapanggih aya bukti si teteh anu nyolong eta Sianto. Pokona mah di polisi kan. Hei, kadi sekeun. Nah, Ka mana?
Itu si bumi kamu. Lain kamari teh aya Adi nanyakeun hayam markotak kitu jeung Yanto cenah naon maksudna ngadudu ka urang nyebut maling hayam. Oh, ngasih dede teh gaduh hayam Yanto namina cenah ku Mang Ciko dicanda. Ah cenah sepan hayam acan anu kitu tersep urang ah. Duh kayak di Jepang mah sekarang duh kalau kena kasih emak. Anjeunna nanyakeun ka urang nyebutkeun maling cenah urang maling meureun. Kami ka abi ge, sama ku abi. Aku di dinya meureun ah. Saruana stres. Wah, paling ngadudu maling nek lain maling. Boy da mah teh karari kabeh. Stres sugan ya matanya. Kumana? Si dede riweuh geura. Cenah hayam naleungit tuh. Mumun bae teh hayam si Ujang ngaranna si Yanto. Yanto Yanti kumaha sih teh? Tidak ku neng keterang hayam si Ujang. Matakna di ngaranan si Yanto teh pedah gagah neng alus. Eta teh diadukeun jeung hayam si Yanti. Ceh, emak ge kitu sugan garelo kacanak gelo mak nah stres. Stres kumaha neng? Justru eta teh si Ujang. Hayam nate ngaranna teh si Yanto menang meuli di Jepang ek diadukeun jeung si Yanti. Yanti teh? Nya si Yanti ngaran hayamna. Astagfirullah, ieu. Jadi dari ieu teh kakak stresnya. Mak tadi Aciko ge cenah duduh menyandakan Aciko cenah. Apanya si Ujang Ciko? Soalnya kan Ciko bogeun hayam Yanti ngaranna. Ek diadukeun eta teh. Ieu lah. Matak di ngaranan Yanto teh pedah gagah hayamna neng. Jadi lalieur ieu teh kakak stres jalan matanya. Duka atuh lah mak. Bisi kacandak depresi ketiludin kan depresi. Ayo mah. Tuh mak cek urang itu hayam tuh. Aya ya Tuh. Yanto tah hayam. Aduh kumaha tuh. Sararat tes di kamari aya jama aing ge ya. Itu tempat tuh. Yanto tuh. Dengkeun ku sia kamari aya jama nawarkeun. Aing teh apa ya hayam naon nu kieu ingin leukeun bangun-bangun inget. Eta hayam urang si jago teh Jepang ngaranna si Yanto baheulana eta ngaran hayam eta teh si Makoto ayeuna jadi si Yanto. Tah eta berarti hayam Mang Ciko si Yanti. Lain si budak eta budak anu rawig teh geuningan nawarkeun ka aing udah rider. Aing mah teh hayam apa berarti penada eta hayam urang si Yanto dicopot ku Mang Ciko ayeuna. Eta tah diparab ku saha Tuh tah? tinggal itu jawerna beureum teu putu cokorna meuni alus kitu buncur itu tempo buntutna meuni alus kitu. Eta si Yanto eta hayam urang di Jepang. Sararat stres depresi kabeh. Ya Mang Ciko eta teh hayam urang tah si Yanto. Teu nyaho teuing. Eta tempo eta meuni gagah kitu geunang aya di dieu eta bukti geus pugu nyata eta urang kudu dilaporkeun ieu mah ka polisi ya mama. Hayo. Eta hayam urang si Yanto aya di dieu. Apa itu si Yanti na aya? Hayam Ciko. Nah, kalau ieu mah itu harga Di teh. dieu kali kabur eta mana eta? Mana eta? Bertanggung jawab. Jama teh nawarkeun ka aing cenah tempo hayam dijual. Heuh eta hayam urang si Yanto eta teh ngaran aslina mah si Makoto. Lain aing nu meuli meuli nama itu Heuh eta si Yanto ngaran aslina si Makoto eta teh Jepang. Heuh pan aing teh hayang kitu apa nu maneh da ieu mah. Hayam teh apana naon da si Yanto aya di dieu ayeuna geus kapanggih emang si Yanto di dieu tapi tadi teu ngaku eta nyokot si Yanto. Aing Eta jeung si Yanti aja. heula urang teh tempoan itu Tuh, hayam teh. itu berarti si Yanti hayam Mang Ciko itu. Dibeli tah nu ieu teh dibeli ku aing teh pada budak nawarkeun kitu tempo teh alus hayam teh euy cenah ieu teh. Berarti iya aya di Mang Ciko, berarti iya hayam si Yanto di Mang Ciko, eta mah hayam urang. Acan cari tewak-tewak acan. Ujang, geus laporkeun deui ya. Nyanyinya geus bawa tuh hayamna tuh mah. Ini boro hayamna. Anjay.